Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan Al-Quran surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du nyata surat nomor ka-13. Ra'du teh hartosna guludug. Ayatna ti ayat 12. Kosa kata namanya urang tos diaos yen di ieu alam anu ku urang tangtuna sok katempo atawa ku urang ka kuping kitu nya. Ieu diciptakeun ku Gusti Allah kahiji nemongkeun kakawasaan Gusti Allah. Tanda-tanda kakuasaan Gusti Allah eta teh mangrupakeun ayat-ayat kauniyah. Jadi pan ayatnya ayat Qur'aniyah urang nempo karena tulisan. Contohnya urang tadi ngaoskeun, dia aoskeun taya ayatna Qur'aniyah. Urang tungkul kan nempo kana bacaan. Tapi saterasna urang perlu tangah. Nyaeta nempo kana ayat Allah anu disebat ayat kauniyah. Artinya kauniyah teh alam. Tah urang ku maca ayat Qur'aniyah jeung ku nempo mikirkeun ayat kauniyah eta teh urang teh bakal namahan kaimanan jeung bakal tambah bersyukur. Tuh. Contohna Gusti Allah parantos ngayakeun Ra'dun guludug, sawaik halilintar, teras deui sahab awan. Tak kumaha ieu prosesna gitu. Nah kieu pan eta teh. Ku ayana panon poe, nya Gusti Allah nyiptakeun panon poe. Tah ieu cai boh nu di laut, anu di walungan, disorot ku panon poe. Taku disorot naku panon poe teh eta cai teh bakal nguap itu bakal nguap eta uap cai teh jadi disebut tadi teh sahab awan. Ari awan teh naon tah awan teh eta teh mangrupakeun kumpulan tina uap gitu, tina uap. Jadi asalna ti bumi disorot ku panon poe nguap ngumpul jadi awan. Jadi eusina awan teh eta teh butir-butir air gitu. Tah salajengna ieu awan teh kan beuki kaluhur. Ari udara teh darajatna beuki luhur beuki tiis kaluhur teh gitu. Tuluy awan eta titik-titik cai nu tadi teh beuki loba ngagedean si titikna teh butirna teh. Lamun titikna butirna geus ngagedean engke bakal murag. Kulantaran aya gravitasi ieu bumi. Logikana ke urang upamana keur nyangu di turuban. Apan si cai teh menguap. Napel kana turub. Gitu. Tah si eta si uap dina turub teh beuki loba mah bakal murag. Gitu, berat kan gitu. Tah kitu pangna terjadina gitu. Terjadina jadi hujan. Jadi ti handap heula, cai heula. Tuluy jadi uap gitu. Uap ngagedean jadi butir-butir air gede. Turun murag jadi hujan gitu. Eta teh numutkeun ilmuwan saintis ya ulul albab sarjana ditaliti eta teh hujan teh luhurna teh 2 kilometer. Jadi ngawitan diturunkeun jadi cai teh 2 kilometer, 2 kilo 2000 kan? 2000 meter teh gitu. Tah, terus tadi aya disebat King Kilaban gitu.
Ai kingkilaban kumaha prosesna tadi teh si awan teh eta teh muatanana teh muatan listrikna teh plus min ya. Nya dina bahasa ilmiah mah proton jeung neutron. Teh teh bergesekan. Jadi si proton jeung neutron teh min jeung plus bergesekan. Kulantaran bergesekan maka keluar we cahaya. Kingkilaban bray burinyai kingkilaban. Jadi lamun geus aya kingkilaban eta teh tanda-tanda rek hujan gitu. Jadi awan tadi teh jadi aya muatan plus jeung min gitu. Jadi kingkilaban mah teu bahaya. Kingkilaban mah da muatan listrikna can pati gede gitu. Ta eta kingkilaban. Jadi kingkilaban ayakna eta teh dina jero awan gitu. Tah lamun ku sabab geus terus ngagedean eta kingkilaban tadi teh lepas gitu. Jadi si seuneuna teh kaluar. Tah lamun seuneuna kaluar eta disebut tadi teh petir gitu. Jadi petir teh tadi teh asalna kingkilaban gitu. Mungkin kingkilaban mah masih kene muatan listrikna rendah gitu. Nalika si muatan listrikna geus gede, tah si eta petir teh atana halilintar teh bisa tepung jeung awan deui atawa bisa ka bumi ka dieu kana taneuh gitu. Matak anu jadi bahaya pikeun manusia atau bahaya pikeun tatangkalan tah nu ngabahayakeun teh eta teh petir gitu. Tah ge prosesna tuluy naha sanggeusna petir tuluy jadi aya guludug kan petir heula gitu burcak gitu tariknya gitu geus kitu aya we guludug gitu. Tah si cahaya petir eta teh manasan karena ieu udara kan itu teh ribuan itu watts ribuan megawatt gitu bakat ku panas jadi udara anu dingin kapanasan ku petir jadi bergemuruh jadi ngaluarkeun sora nya disebut guludug gitu. Tah ieu prosesna gitu. Ieu teh proses ieu ku Gusti Allah dijadikeun tuluy jadi turun hujan ieu teh mangrupakeun rahmat. Tuluy urang diparentahkeun ku Nabi Muhammad. Lamun urang upamana contona aya kingkilaban, aya angin gitu berharap. Nah, berharap ngadoa urang. Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Tah ieu geus aya kingkilaban ieu. Tadi kan aya nu sieun, aya nu mengharap gitu kan, haufan wa tamaan. Tah nalika geus aya kingkilaban, geus aya angin kan, eta teh keur ngerek awan. Maka urang cik Rasulullah dan hadisna berdoalah ketika datang angin atau datang kingkilaban gitu nya eta doana Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Ya Allah mugi jadikeun rahmat, ya Allah mugi ulah jadi azab gitu. Tapi lamun geus datang guludug tarik geus sing jelebet halilintar doa deui wae ta ku Rasulullah teh dibimbing sok anjeun ngadoa supaya dilindungi tina eta beratna kerasna eta halilintar gitu. Doana anti Rasulullah Allahumma la taqtulna bigodobika wala tuhlikna biazabika wa afina qabla dalik gitu. Ya Allah anjeun ulah ngabunuh
abdi sadaya kulantaran anjeun bendu gitu. Allahumma la taqtulna bigodobika wala tuhlikna biazabika. Kusi ulah ngancurkeun abdi sadaya, boh ngancurkeun jelmana, boh ngancurkeun hartabana gitu. Wa azab anjeun wa afina qabla zalik. Mugi Gusti ngamaafkeun ka abdi sadaya sateu acan datangna ieu peristiwa halilintar bahaya gitu. Tah jadi Gusti Allah masihan uninga Rasul masihan bimbingan gitu. Tak iya terjadi na hujan, aya na halilintar, aya na guntur. Ieu teh numutkeun penelitian para ahli atanapi disebut ilmuwan, ya, ilmuwan muslim. Ya, ilmuwan muslim teh mun dina Al-Qur'an mah ulul albab, ya. Ilmuwan muslim ulul albab. Eta teh di bawah 12 km. Jadi ketinggian tina ieu permukaan laut dugikeun ka luhur 12 km kan lamun ketinggian diukurna tina permukaan lautnya, ketinggian mah tina permukaan laut diukurna. Biasana pareto mah ukuranana ku kaki ya, sekian ribu kaki ya. Sakaki teh 30 cm ya. Jadi 1 meter teh langkung ti 3 kaki gitu. Tah 12.000 kilometer teh terjadina teh nu tadi teh gitu. Sehingga lamun pesawat pikeun menghindari supaya ulah nabrak kana awan, sabab bahayanya mun pesawat nabrak kana awan eta teh berbahaya gitu. Kadang-kadang nyata carana ku pilot lamun dihandap keneh dipengkolkeun untuk menghindari awan, sehingga pesawat kadang-kadang mengundurkan pemberangkatan gitu. Tak boleh jadi contohnya ieu we itunya norek norek berangkat poe ieu jadi berangkat poe isuk, ieu teh lain ti travel ieu teh di pesawat gitu aja. Ya, kudu tunduk we gitu. Kulantaran memang maskapai kan anu kudu menjaga keselamatan gitu. Tapi lamun pesawat geus di luhureun 12 km eta zona aman. Jadi zona aman teh ti 12 km ka luhur dugi ka 18 km eta zona aman pikeun pesawat. Nah pesawat umumna ngambil di zona aman di luhureun 12 km. Tapi paling luhur 18 km. Sabab lamun luhureun 18 km itu geus loba benda-benda langit. Itu anu ngandung muatan-muatan listrik. Jadi kitu para ilmuwan menggunakan ieu langit ya pikeun dijadikeun jalan. Jadi ayana langit teh eta teh diantawisna keur manusia keur jalan. Sok gitu. Aranjeun teh liar min aktoris samawat. Sok geura liar di permukaan di bumi nyaeta di atas nya di langit. Manusia teh ku Gusti Allah teh diparentah sok ari anjeun bisa mah gitu. Wama tangkuduna ila bisulton. Tapi moal mampu jalma ngider di langit, angkat-angkatan di langit, lamun manusia teu boga kakuasaan. Nya ku Gusti Allah dipasihan, aya jalma bisa nyeun kapal, aya jalma bisa nyupiran kapal, aya jalma nu boga duit bisa tumpak kapal, eta sultan. Aya nu nyieun kapalna jika perusahaan Amerika ngaranna Boeing, urang Indonesia mah meuli we pesawat aranan we Garuda, eta kan meuli di Amerika di perusahaan Boeing gitu nya
Gede teh puing teh nya aya nu 33 ton berat kosong, aya nu 41 ton, bahkan aya nu leuwih ti kitu buing teh kitu. Tuluy di bensinan, ngan bensinna lain bensin jika urang pakai motor, pakai mobil nya ku Aptur nu leuwih hebat tibatan pertama kitu nya. Eta teh sajam pesawat perjalanan muti dia ke Arab sajam teh CF teh 3 ton. Eta teh BBM na CF na 3 ton. Lamun ti Jakarta ka Arab teh 10 jam CF na 30 ton. Minyakna CF 30 ton itu. Nah, pesawat teh beuki jauh beuki hampang. Mun ti dia ti Jakarta berat. Tapi lamun geus tepi ka Arab hampang. Sabab tadi nu 30 ton CF gitu. Tuh. Can ditambah. Jadi nya pesawatna tadi upamana nu 41 ton. Can tadi bahan bakar. Ditambah jelema 500 samun ratakeun 50 kilo we. Geus 25 nya 25 ton can bagasi. Ta Gusti Allah masihan kanikmatan jelema bisa nyieun kapalna. Tuluy aya jalma nu bisa nyupiranana, nu disebut pilot. Lamun kapal supirna 2, nu kahiji pilot, nu kahiji kopilot, asisten. Itunya gitu. Lumayan gajina teh gede 30 juta ke 150 juta. Mata kun urang boga anak sok sakolahkeun sina bisa nyupiran kapal. Eta teh gajina teh 30 juta anu mineng terbangna banyak bebeunanganna teh dipikeun ka 150 juta. Tuh mending kena jadi pilot tibatan jadi bupati. Tuh gede gajina teh kitu nya. Nah, itu. Jadi aya nu bisa nyieun kapalna, jika Amerika bisa nyieun Boeing, bisa nyieun Airbus, gitunya. Gitu. Aya bisa nyupiranana ca pilot jeung kopilot, asisten. Atuh urang cenah teu bisa nyieun kapal, teu nyupiran teu bisa. Atuh tumpakna itu boga duitna mah ti mana we rek aya nu mere. Eta teh sultan keneh kekuasaan. Tah ieu pirang-pirang kanikmatan anu ku Gusti Allah diciptakeun tadi terangkeun dina surat Ar-Ra'd. Jadi kade surat Ar-Ra'd teh ulah sok dipake nu lain-lain. Sok cenah ieu cenah pun biang hese maot pangmacakeun surat Ar-Ra'd ngarah tereh maot. Nah kitu Quran teh ka dipake. Eta mah sarua jeung nyebakeun nya meureunnan inung sing kabentar ku gelap. Lain kitu surat Ar-Ra'd teh dina jerona teh diantarana ngabahas tentang alam semesta, ngabahas tentang hujan, ngabahas tentang awan, tentang petir, tentang guru. Itu sadayana eta teh kapentingan keur manusia kitu nya. Caina mengalir tadi kana lengkob-lengkob gitu. Sehingga aya doana deui lamun urang contona ieu teh usum hujan, tapi urang teh erek hajat, bisa teh lamun ka Gusti Allah menta supaya teu hujan, nya mudah-mudahan dijabah. Kade ulah ka dukun. Dukun kan make pawang hujan. Bohong eta teh nya. Itu ngadoa ka Gusti Allah dan ngatur hujan Gusti Allah gitu kan. Contoh doa anak kan Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma fi aqimi al audiyah jeung saterasna pan eta tuntunan ti Nabi. Ya Allah mugia ieu awan teh dijauhkeun. Apa nu matak jadi hujan teh awan? Awana ku Gusti Allah dijauhkeun ta ti lemur urang. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah ulah dihujankeun
diluhureun abdi sadaya, diluhureun lemur abdi sadaya. Ya Allah turunkan hujan teh di ditu tuh di lengkob-lengkob atawa di gunung, atawa di laut gitu. Menang doa mah anapun diijabah jeung teu diijabah eta mah nyangakeun kumaha Gusti Allah. Ngan urang boga kahayang ya Allah ya abdi itu geus ngonang jalma jauh konangan hajat kahoyong matong hujan meunang ngadoa teu dilarang gitu sakitu nu kapihatur tapi sateu acan berakhir urang aos heula sasarengan ya aos deui mangga ditinggal heula Al-Qur'ana sajalan urang aos mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahabat thiqal wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati wa yursilus sawaiqa fayusibu biha may yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasit kaffaihi ilal ma'i liyabluwa fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa tilan bil udwi wal asad qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar anzala minas samai ma'an fasalat audiyatum biqadariha fahtamalas sailu jabat qabiyah wa mimma yuqiduna alaihi min nari btiwa hilyatin au mata'in zabadum mithlu
kadzalika yudribullahu al-haqqa wal batil fa amma zabadu fayazhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh kadzalika yadribullahul amsal lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'ahu wa mithlahu ma'ahu laftadau bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.